dunya cenah teh. Matak teu sadayana jalmi anu beunghar cinta dunya bisa jadi anu miskin cinta dunya. Saya Abdul Qadir Jailani nukeun ngawakafkeun tanahna kanggo fakir miskin. Aya keneh nukeun ayeuna di Mesir. Saya Abdul Qadir Jailani. Para aulia Allah teh bala leunghar eta teh sadayana tapi jang umat. Janten aya harta anu tiasa nyalametkeun, aya harta anu teu anu tiasa musul ka Gusti Allah, aya harta anu teu tiasa musul ka Gusti Allah. Ngan cirina teh Bu, apa sadayana? Cirina ari urang teh hubbu dunya hatana pinteu, harta urang teh tiasa nyaketkeun diri ka Gusti Allah, tiasa muka ka agama Gusti Allah hatana pinteu. Aya cirina. Naon cirina teh? Koret. Naon koret teh? Bakhil. Lamun dina hate urang aya sifat bakhil, rek nu teu gaduh, rek nu gaduh artos misalna urang gaduh artos teh 50.000, tatangga prayogi cek tatangga teh ka urang, cing abdi jadi mastaka cenah hayang meser parame gaduh artos 5.000 teu boga. Padahal gaduh 50.000 teu dipasikeun teh teu sumput dunya. Bisa jadi nu miskin nu dunya teh, bisa jadi nu beunghar. Tajami nu beunghar nu berehan mah tah mah henteu teh hubbu dunya. Sur hartana tapi kanggo menteri fakir miskin nyakolakeun urang kanu teu mampu janten sosialna sae gitu. Anu kadua saur ulama ciri jalmi nu hubbu dunya mah teu tiasa katinggal tina beunghar jeung miskinna da urusan hate tapi tinggal kalakuanana sok aya kalimat toma sok aya hate toma. Naon toma teh? Ngarep hartaan dimatur toma sabada teh. Ngatak toma mah to mim ain duana molongo, to molongo mim molongo ain molongo. Jadi toma mah sok ngarep rezeki anu aya di batur. Toma eta hubbu dunya. Mun teh mah dionang kanu tahlilan sugan we menang besek. Da kitu nya. Jadi eta aya sifat toma, eta hubbu dunya. Jadi nu hubbu dunya mah mun teh mah nu tahlilan umpamana nya nu miskin teh daratan. Nu mau teh beunghar, daratan bala leunghar mah. Dan aya harapan di mana datang kanu beunghar mah bakal moana teh ngajingjingna teh seueur. Lamun kanu miskin nu miskin mah mun tahlilan moal mere mangge naon hatur nuhun hungkul. Toma eta teh leungit teh sifat hubbu dunya leungit. Janten eta nu ngakibatkeun urang aya cinta kana dunya. Nu ngahalangan urang